Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Marsa Aulia, abdi ti kelas 10 IPS 1. Di dia abdi bade ngawawancarakeun teteh abdi tentang pencemaran lingkungan. Numutkeun teteh pemahaman pencemaran lingkungan teh naon? Dina pendapat abdi, pencemaran teh hiji hal kaayaan di mana lingkungan teh janten taleres. Jenis-jenis pencemaran lingkungan anu teteh terang teh sapartos naon? Nu abdi terang teh pencemaran cai, hawa, leuweung, sareng atanapi ekosistem di jero leuweung lindung, tapi dina skala nu leuwih agung. Tiasa teteh terangkeun hiji contoh pencemaran lingkungan. Contohna teh pencemaran cai nu dilakukeun ku masyarakat. Kumaha cara nyegah pencemaran lingkungan teh? Numutkeun abdi mah ngan aya hiji cara, nyaeta kasadaran jalmi eta sorangan. Sakitu wawancara ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.